atuh betul aing lapar amat ye nya di mauna naon di aing. Gorengan apa, Bi? Badag. Badag. Oh, aya kepada kau syukur bae. Bungkusnya gitu Bulan puasa. Ulah gorengan ayeuna mah, tapi sayang sabaraha bungkus. Hayangna 3 bungkus bae, pakai telur. Pakai telur. Tapi siapa apa di bulan puasa aing mah ieu nya? Tahu nya sia tah? Heeh. Aduh hayang sabaraha bungkus 3 bungkus. 3 bungkus bae nya. Bungkus saja. Ya. Bayar sia. Bara duit. Tinggal ngomong doang kau urang bara duit. 20.000. Astagfirullahaladzim nih, timbang 20.000. Dengan bayar. Bulan puasa aing mah buka beratan ka sia. Pan urang mah tilo puasa, jelema rajin. Lagu. Del. Nuhun nya. Heeh. Eta tukang nguduk ongko mah bager tapi galak eta tukang nguduknya ka bina-bina. Alah, rara aja. Itu kopi heula ning ah. Ini hujan lemak. Kopi. Wih. Mantap jasa. Ya budak, sebutkan kan kopinya. Lawan les ya, aku lalai ya. Bete aing. Waalaikumsalam. Seduan les ya? Enggar selo banget lah enggar sal. Kersal. Senang mana bare? Nanggonan tadi dia. Hah? Nanggonan. Tenang guna naon? Wah hati. Rada mencurigakan teh katanya. Curigakan naon bos ya? Ngaramong siapa para ruasan teu? Puasa dong kami mah. Puasa tuh aing ge sarua bae. Ja aing sekolot meureunnan sia kieu ge. Alah udah percaya lek kasih Apit mah. Bohongnya nama puasa gitara. Jual alasan sia kadarindeuk naon tuh? Atau aing keluarga keras we di mah. Itu ngabuburit. Itu burit-burit di mah. Tahun bulan puasa mulai dilobakeun molor, terbaik. Mangkana aing ge ka dieu bari ngabuburit be. Oh sih dak bener. Bulan puasa mah ulah lobakeun molor. Bisi batal puasana. Daripada batal anu teu kaduga, mendingan ngopi. Bener tuh, Pit? Heuh bener long. Tuh aing geus nyeduh kopina ti tadi. Hah? Mana kopina? Aduh, keceplosan aing. Oh, jadi si oge teu pararuasa. Geus mah teu puasa ngabarohong deui. Nambah gede sia tahlin dosana. Tadi sih ngomong naon, Pit? Gede rahasia. Tadi kan keneh. Emang tadi aing ngomong naon? Iya ngomong kieu. Tuh aing geus nyeduh kopina. Oh, bener long. Tuh aing geus nyeduh kopina ti tadi. Mana kopina mana? Mana? Atuh. Bu. Nah, kopina. Jeung saat ore. Mana baturna? Deng tuh. Wah, bener ieu mah. Geus niat cenah mah. Keureun pan bulan puasa sih jelas ya. Wah, aman. Ieu mah jeung urang kabehan. Pan lamun pohoan mah cenah teu naonnya. Ieu mah urang anggap we pohoan. Naon lah gede teh dosana, oke? Dijieun pohoan teu dosa. Mantap ya. Aku kah? Aisyah. Baik. Bener. Bener-bener si teu paruasa kunaon sia dah kunaon si teu paruasa. Hah, hayang nanya aing. Sungguh sok ini kaputan ku teu paruasa. Masih puasa? Eta mah puasa lepas saya kan.
Ngomong baes ya. Haju saya tak mau naon. Iya mas samping, aing jauh penting jeung sholat tarawih aing penting. Paruasa, buar. Iya tempat pergi umum, tempat pergi puasa iya. Lu satu helang, bubar mana? Marah. Jengkel main kasari ya, tekil paruasa. Aing warung ustad. Tuh, Lin, mah puasa, Lin. Saya bubar. Puasa sih marahan. Helah, jangan jengkel kasari ya. Agak sepi, pas banget ya. Hehe. Nyatu. Pan mah cokulu tuk ieu mah. Aing kejo. Mesen pan aing yang biasa nama ya ka tukang dagang, geus mesen aing. Astaga, bener-bener. Tapi cokulutun. Ente ikhlas sih mah ya, mesen kejo diberi cokulutuk. Pas banget ya. Budak rokona katinggalan ya. Aing karokol kopi. Mantap. Pirit. Sarua. Ya, kopong. Picena. Mantap, pasain surga. Penonton, ulah baca kasanya. Aing soalnya aing teu puasa ieu. Anu tinggal nu. Iya kok. Rokok aing sarua. Lagi. Kopi segala sia. Ngomong puasa nama mana bentes, mana nyekanan. Cek aing ya. Yang tepang kedak kan tengah rok. Sabah eta budaknya. Dosanya gedean jana, rokok batur kan tak. Itu ya, apa lihat. Nyara mau mengkos bener gitu loh. Puasa man. Tuh puasa sianya. Ngomong masih aing tadi puasa. Puah. Oh sia horengan rokok aing jeung kopi aing ge beak ku sia. Yakin cekeun ka kolot sia. Cara mana aing kami sega cara maneun. Ulai, please ya ulanya. Ayo lah, enggak burung jaga. Ayo. Action. Puasa. Ayo masih dah, aing gigi hanya ndeki ya, aing. Action. Action. Ada bulan puasa mah lo bating molor cenah. Bisi nah. Anjir kan dia. Sebut ke. Anjir kan dia. Bagus baca. Dekat banget. Action. Gedeng, main penjara.